Asumpingan Dirgahayu heula TPRI moto TPRI Jawa Barat sobat kurang sararea bagja kasumpingan gegeden pangaresana Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Dede Yusuf alhamdulillah bagja ngaluangkeun waktu sina kasibukanana tawis mika cinta jeung mika dedeh kana kasenian urang salarea nya. Dulur-dulur uing atuh araraya. Ara rumpul. Di mana di meni oge Pak Uli Sukasari. Pak Uli Sukasari di Kuningan Ngurunyu. Mancok. Mancok. Kang Ade Bahru. Kang Ade Bahru. Di Banceuy. Di Banceuy. Pak Kuwu Sukasari oge aya. Kuwu Sukasari, Pak Alit Polda. Pak Alit Polda aya. Pak Wowo aya. Bagja. Pak Haji Jamal tinya Tidarangdan. Aya. Bapak Haji Ahmad Johari. Bapak Haji Ahmad Johari Sumping. Nuhun. Bapak Lurah Wangun Harja oge mantap. Atau Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Ketua Dewan Pengawas LPP TPRI Bapak L Prisadat aya beserta Ibu Dewan Pengawas Bapak Indrawadi Bapak Bang Ibu Ima Sunaria aya kalau itu Dunungan uing tete Ibu Ima alhamdulillah Bapak LPP TPRI Bapak Satya Sudana aya alhamdulillah bagja barina sugema eta kadus oma aya adus oma keur manco jenana TV eta Bapak Bupati ge nuju di jalan Bapak Bupati Bandung Bapak Haji Dadang Nasir nuju di jalan jenana nepangane kasadayana urang dieu ongko urang Cibaduyu tuluy meuni hempak merbayaksa nya sawis mika cinta kana kasenian urang sadayana martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksa atuh sinen uing lis jenawi Cinge ngadamang ngaceu taul heula DPRI luka 25 nya singkil atuh paket kadinya singkil heula syarat diawat hiji kadang teh bakal diteraskeun ku pun Bapak mohon laras ayeuna pun Bapak teh nuju ngawayang ditu di Cimahi ngadeblok aya sejarah ngawayang make jeung ngadeblok segala rupa abah ka dieu akang ka ditu abah ka dieu dewe ka itu ka Cimahi kaul lah awat gigi pada kaul saya mudah-mudahan sakali di Jaya TPRI ya Dirgahayu Jaya salamina amin awas dicengkrak Yuri
Kalau sahata. Au. Kontrol. Sahata. Ilikan bisi dulur. Ya, tinggal. Baraya. Balaga Balaga kumaha. ajrag-ajragan bari mabok hayang katangan Balaga. hari mabok teh diharamkeun ku agama Haram. ku nagara teu meunang Temenang. balaga hayang katangar ku Bapak Dede Yusuf Ya. balaga hayang katangar ku Ayaya Tanjung Siang Ya. balaga Balaga. hayang katangar ku TPRI Jawa Barat Ya. balaga Balaga. hayang katangar ku nu lalajo Naon? nu lalajo ngadaguan balaga mual Moal. ada goreng ngejeng dulur si aya Dulur mah kudu Atuh. dipikanya. Pilih tulungan laut ki. leles tuur jurig Saya sabari sapi. tak gendong kemana-mana Tawawu. bangun tidur Malah. tidur lagi bangun tidur eta tidur lagi bangun tidur lagi Tunuhkeun dia nama. I love you pun Ari abah naonan, boh? apa eta teh almarhum Basyuri Ya. Lagu basuri. Oh, eta teh basurip, boh. nya Nya eta mah basurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. jurig jaka kolot teh doraka Raka templak. Abah, naon rek ka mana, boh? rek ngungsi Ngungsi ka mana, boh? ngungsi apan urang teh leuweung geus beak dituaran ku jelema ira cai ayeuna geus eueuh da urang ayeuna kulayaban Bah, naon ari mah ka mana, boh? apan inung sia teh baheula ge maot ngaletak setrum Ketrum ya. Ari maot teh naon, boh? bung bebenyit Apaleun. ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah Eta. Oh, jadi alo bogohon ka mah, boh? abang bebenyit Bong budak. ari Allah teh nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina Eta. jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana Oh, gitu, boh. nya Urang kalot ieu, boh. rek naon Urang nepangan emak. nitah modar ka aing ai sia teh Ceko mun dijelema. Bah, naon yang di baju, boh. Malah karunya. Yasir. tong borosia aing henteu Nya. Bah, naon yang disunatan, boh. heh Yang disunatan. Duh. Dipinta. Kuat-kuat wae. Kuatir. Tong sisirian apa? Jorik belagu Nah, make ceuring. teu boga duit abahna Ya. Nah, da cek rarasaan mah pa disunatan teh ku peso lain ku duit. ada abah teh kudu meureun kudu nitah ka ahlina Nya bisi salah. Atuh ku abah, da teu becus abahna atuh diajar belagu. teh sia ka kolot teh bina-bina teuing
Wah, naon ojang masuk sedih, coba. naon Namun nggak denger radio. namanya boga radio Gaduh, radio naon radio urut, Halo? urut naon urut kaduru. nah urung betul Nya urung dah kaduru. maksud aing teh disada Ada. Di sada bangan sa gelombang we ungkul. nah Dan gelombang nu lainna kaduru. Nya. nah naon dina radio Na radio aya lagu budak ding mah lagu opop anak-anak. lagu naon Lagu anak jalan tah teh geuning apa? anak jalanan lain anak jalan tah Tah eta nu kumaha nu teh geuning. Sepeda mah kuring teh anak jalanan. Dawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabanarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga kaya bapak teu apa dirupa. Yang dari di mana? aduh geunaheun euy Aing gitu loh. jurig jaga kolot teh geunaheun jang ke direkam ku abahnya Di mana? di pabrik tahu dina di Cibuntu di Hajinana di dinya tah heeh geunaheun mah geunaheun bete jangan nyinggung ka abah Bingung naon? maka jeung bapak teh apa dirupa pan bapasia teh aing Nyarek bisa apa kumaha kan apa mun teu abah. nah Tiba heula nepi ka ieu can pernah banget abi banget abah ka aprok. nah Sok abah malik ka katuhu. Sok. Dah. Malik deh ka kenca. Dah. Abdi ka teu ka dieu teu ka tingali abah. Tuh. Tuh ka dieu teh aya abah. Tuh ka dieu abah ka mana abah? Si abah abah abah. Mana tuh? Kuringakeun ujang abah. iya diharap Abah ka mana abah? Si abah abah. Abah ka mana abah? Abah. Dahulu nih Ka mana wae atuh ari maneh. aduh sia ka kolot teh belegu dorakas ya Punten abah, punten teh dihaja abah. Abah, naon sayang untuk diri siapa Indonesia Bu Eli, ayah Bu Eli. yang akan kami lujangan negaranya Kang Wowo. Sadaya Kapyong dan Kang Ade baru Pakadus Pagaran. bintang maya para petang diseret dengan murbuhu pilih seerek kalepatan hak punten anu kasuhun tawa geranya Pak Alit Poda Ayah paling. Apunten anu kasuhun Ya, Pak. Moal Pak di Jumaah laguna di sisi Antoni Anda
pamuingkatan kula menung. Negasuk kana dama pilih abdi sok langkung saur Pak Haji Asep Hasan Anjung Jaya Cikampe pilih hati langkung saur Babeh gaul aya kula. Parurah wangun harja aya. ngalasai Aya. dina ranca Pak Kades Dede Hermawan wangun haraja di Banyo dina Unyil polisi sanuju piket aya. Jim abdi saparakan sanyangakeun kawilujengan urang pasewakan nyangakeun mah kawilujengan Hujan dereng geulis pojong warung dudut kula. Mengkol, mengkol. Kandingmu bawa haririn Sarati kacem Siwa bangsa Nutama Kang Asep Mulyana Kamu hilang salamina salamina Pak Haji Kawaya aya budaya siap negara ini pradi inu arti kami ngamu mulai seni pakai di koma ngamu mulai seni mangkade luli-luli ampun ayaya gawi sing jadi pelipur apa hugana rahayu aya kana kabu nuker bingung Oh, bang. Wuyung ngagandrung kapirangrung sing jadi hariring dang sing jadi hariring dang di Polsek Sukaluyu sanuju piket pengegeing rasa nurung sing Pak Kades Pakutandang sangkan nyaring pikeun Haji Ajo ada rang-rang pinaring halang ngandung panggugah landong rasa nutung gara urang Ciberem malah mandar jadi ubat samali mudah-mudahan dunungan janten bahan pangaweru aya anu pikir aya panglipur manah takibul sangkan nyerap kana rasa ampun mangade bahru sangkan nyerap kana rasa tembus kana lelemutan ngagore pakadus sipaku lemes hati kajabi nu kapihatur sumejang iring ngarojo ngajung-ngajung darajat seni urang kubah ngajungjung darajat seni
kali samung pagelingan ia sepi Pepetetan samia murag samia murag paling bing lan jeruk manis Banglus lampahipun Nyi Raja ti nagara Giretna ya Prabu Jayasura. Anu lumampah ngajuk-juk nagara Amarta Parima luruh di mana ayeuna Dewi Kunti nalibrata. Sakilatan cakat tigas kumangsa Acarios di nagara Amarta nyaeta di tempat naik Sadewa di bumi Retawu Sadewa Kiwari nuju dianyangan ku ibuna Dewi Kunti nalibrata margi kabiasaan anak ieu Dewi Kunti nalibrata nganyerek tetes kadang-kadang aya di Munggul Pawenang kadang-kadang di Madukara kadang-kadang di Karaton Kalaresan ayeuna nuju aya di wewengkon bumi Retawu nyaeta Raden Sadewa Kiwari nuju paungku-ungku sosonoan antawis putra sareng ibuna ku anjeun Dewi Kunti sareng Sadewa Sadewa anak ibu siapkan dia kasep ibu sono nu taya papadana waktu nangan 2 poe deui cu mangga malum ya Sadewa hiji satria anu tetuna tina tata titi duduga sareng prayoga kanu janten ibu laras rengkuh tur hormat kanu janten ibu margi dina kayakinanana inung tungu rahayu bapa tangkal darajat inung ngakanung 8 bulan melendung tapi indung henteu pundung sanajan nyerikna kalangkung-langkung dages takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing Panguk basa kumaha saukur miboga kahayang Kesabaran sabar bari jadi tinggal sabar bari anak ibu Sadewa anu payus di piagu buah hati kemang soca mustika ibu di pawenangan lingih ka dia cu anak ibu
ada pinodamo ibu. Mana kalian sini? Sing bisa ngoreksi diri tekan ucap padalang rahmat Nubal budi Ibu. Mana kalian sini? Sing bisa ngoreksi diri tekan ucap padalang rahmat Nubal budi Tunggu tipu Sangkan boga Semah putra aya dina dampal sampean salira ibu. Surga aya dina talapakna ibu. Hapunten bilih sadewa langkung saur bahe careng ibu. Ya punten ku ibu kasep anak ibu sadewa. Dedeh ningit cu anak. Kagusti nomasuci Mugi dipaparin widi Ngebrakan Kerantas hati Pikanya Kawit kapati kubudi Asaka Dindamaku basah Jadi melit masket hati paluang Puyang payengan Geranya palili STSI Pak Ajo Ontewang teka sorang gua luput-luput umur Mun kahayang kang kasorang Kang Ohen Garut aya Kusi diri gede ajeng si geranya kang Asep kue Supaya wakda balaka Ate waleh sumondo Niat sejaba barengan sami ukrek sauyunan anjaratkan Gaurah hirup Pak Haji lipat lo Sami ukrek sauyunan Nanjaratkan gaurah hirup Kang Adi Truna ge aya sumping Awarana keterningati Kang Wowo Nyatayen hitep nyabawa Ragap kasareret ate Amar hati gugur ayah Kerja ucap barengan sama remun Arek kowe mar Geranya palit pada anu bagus Bagus seperti si Patri Takdir keresaning yang witi Api oman aya Manusia gudang rancana Dewasa nolak papate Datang nangan sakole patrikat nangan sajorelat teka ukur kuatu geranya kang sebelum Papayun Pak Haji Apo Tumipa Pak Haji Apo
suta bengahna kagiri-giri kagiri-giri Inali Brata sareng Raden Sadewa nuju paungku-ungku silih tamplokeun kasono antawis putra sareng ibu getu kaayana dadatai nganak ibu Sadewa anu payus tipi agul kalayan dipikareusku ibu bagja barina sugema ayeuna ibu di dieu bagian di dieu cu anaki tapi no damel ibu dipayun putra nampi karena pembagi salah kalayan ngahaturkeun semah pangabagus kahanyu panjenengan sareng ibu mugia katampi kalayan kabingahan dadateuing anak ibu ditampi cu ditarima dening tangan loro kiwa tengen disimpen di pelungatipun daging mastaka cu kumaha ayeuna kaya hidup sehat ayah hibar ibu dedeke putra dalam teh bade tumaros ka ibu naon bilih ieu mah bilih ingis ku bisi rempan ku kaayaan margi katinggalna ku putra dalem salira ibu aya di dieu teh katinggalangan hulung nangtung ngahuleng ngaraga meneng ngelohok ngemangkadu siga nu seueur ka bingung pilih imah pilih putra aya kalepatan anu dihajar sareng anu teu dihajar hapunten ibu margi kaula menak katerangan pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jalma tanpa menang ridho hampura indung sareng bapa hapunten bilih aya langkung saur bae carekna kaula ibu kasalira dedeh ting anak ibu lain cu aneh ulah ngabogaan hate kitu ulah awon mana lain ibu mah loba ngahuleng teh lain pedah anjeun aya kasalahan tapi ibu mah ieu teh keur mikir bingung kunaon ibu bingung ibu teh mikiran hidup Sadewa nyemutan kaula nyemutan naon ibu sabab dulur-dulur anjeun nu gede maka beke geus rabian Bima geus rabian Arjuna pon kitu deui Yudhistira pon kitu deui ta ibu teh dages kolot ibu teh cu ayeuna hidup Sadewa ibu teh hayang pangais incu ti hidup ibu teh hayang buru-buru ningali hidup laki rapi kasep anak ibu gening nu damel emutan Eta menjadi pikiran ka ibu teh cu pati-pati ibu mulang ka asa ge ari geus ninggal kita rabian mah ibu teh meureun ngarasa bungah barina sugema ngarasa regreg lamun hidup parantos rabian panasaran kira-kira na hidup teh aya maksud bojoan atanapi henteu cu niat tabungan garwa mana daya niat biar menang Gusti petengiat nyira wejar menang Gusti petengiat tenera Atenera lir kalimpudan mega budara
awor lan mega putih wala salin sumabda sakedapan Yesa Dewa boten wangsu marganipun peteng penggalih nyaur salebeting kolbu ngecap salebeting werdaya margi dugi kadanget ayeuna Yesa Dewa dacan kaemut maksad rabian nanging ngadangna ieu nu janten ibu dordar dina dadana antawis pribadi sareng parentah nu janten ibu kitu kayana nanging maklum Yesa Dewa hiji putra anu bakti tumut kanu janten sepuhna atuh dina waktu sarita Yesa Dewa ngedal ucap jata maksad bade garwa nya saleresna mah ibu kaula ge kitu ieu teh salira teh maksad bade garwaan leres bagja teuing anaking anak ibu Sadewa bagja teuing urang mana minantu ibu teh calon mantu teh urang mantu nanging nyeta kitu ibu putra dalam teh dugi kadang ngetayna teh masih kene bingung anu teu manghitung susah teh sudahna bingung na kunaon dugi kadang ayeuna putra dalam teh acan aya bebene anu napal dina hate kaula manawi sareng manawi ibu tiasa masihan bolongan ka putra dalam dina waktos ayeuna kaula kedah ka mana dinasti sayang dumang sing horengi obrolan teh kasadapnya taku Prabu Jaya Surati Nagara Giriretne hari ieu Prabu Jaya Surati parantos berkah itu ka dieu tamunggul pawenang kunti teu aya Tamadukara ka Arjuna oge teu aya atuh anyog kai ka bumi Retawu kitu kayaanana minat dateng ngakas pada kemarangan nanti pada kemarangan nanti mangwas pada nirakaton pada kemarangan mampu ingkang samya sampun tumurdi satanaing bumi Retawu iya itu kunti nali brata anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucut taya nuluruban gelis bawaningan jadi endah bawaning ti kudrat beki deket beki nyai-nyayan pamenteran
mata kagenam kapetrik ati kadupak manah kaula kubirahi jeung asmara geningan aya di dieu pebene pamepes hate bebeureuh anu geus maneh kaula bagja bari nasugem ieu Nyai gelis kunti nali berata beki deket beki nyaksakan eta pamenteuk lebih tahun kumaha carana aing hayang deukeut Tommy akalan kayaknya tuh aing rek ngadengekeun naon obrolanana jeung anak lamun teu salah ya anakna sadeva aing rek loba wujud jadi papatong heh rek nyaksian naon carita anak Rajeng malumi raja kesakti mandraguna bisa mancala putra mancala putri ieu raja Prabu Jaya Suranga dibegeun salirana jadi papatong tiasa lebet gaye salabeting pumirtau cinana kumamat madugi cinana kumamat madugi malaras kawat teka cimalih warni aing hayang nyaho asup naon nu diobrol bagja barno sugema atuh lamun hidup aya maksad bade garwaan manungun cu anak ibu aya ku bingahnya nu bunga taya papadana bingah ka giri-giri laras pulang wah moal penasaran meureun di mana ibu balik ka yaumil akhir teh cu laras ari geus ningali salira mah geus ningali salira ayeuna garwaan mah meureunna leres ibu nanging kaula bade tumaros kinten-kintenna kaula kedah ka saha sareng kedah ka mana kaula teh milarian jodoh pikeun batur hirup kaula ibu nah salira teh acan kaguan bebene teu acan neme aya niat tungkul kaula teh nanging dugi kaina teh acan menakan kaula anu cocok sareng hate kaula atuh lamun kitu carana mah cobian taroskeun ka Kakang Semar kebian Kakang Semar leres manawi aya bong bolongan manawi aya bong bolongan sabab Kakang Semar mah hiji sepuh nu parantos ka sipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa kapatri ku pangarti oh sae mangga upami kitu sarana panginten kaula bade nepangan Kakang Semar wae nanging panginten kumaha ibu di dieu nyalira teu naon kasep teu naon aduh kumaha panginten ibu teu tiasa dijajabkeun upami ibu bade mulih atawa pingalih tempat ke Madukara teu naon kasep teu naon nu penting hidup ayeuna aya maksud rek bojoan sawios ibu mah sorangan atau angke meureun ibu mah aya nu nyamper aduh nya upami kitu mah teh sawios ibu mangga atuh mangga rupina kaula bakal ngajugjug tumaritis wae bari nepangan Kakang Semar Badranaya taroskeun ka Kakang Semar ka mana kudu lumampah upami penak baktos kitu ka Kakang Semar kacek setia ragen kasih cepot sidawala baktos ti ibu oh sae mangga rupina kaula sakali de punten kaula teu tiasa ngajajab upami ibu bade mulih teu naon cu anak ibu mangga atuh permios ibu
Eta tadi ngadangukeun obrolanana antawis Kunti sareng Sadewa. Kadang-kadang kaya hiji siasat anu julid pikeun ngengengkeun ieu Dewi Kunti itu kaya ya Raja Parantos jadi di Raja tina papati. Meureun di dieu aing laksana Pakana hiji ngajatuh rami jeung Kunti Nalibrata gelis hampura akan lain akan sejantan tapi akan passion ditampik sapajodogan henteu pede akan make beungeut ieu aing rek nyin siasat aing rek karobah wujud jadi anakna nyata Sadewa aing rek balik deui nyampeurkeun ka Dewi Kunti ieu Bagja baina sugema aing aing kudu ngarobah wujud aing jadi Sadewa rek disampeurkeun ku aing hayang leuwih deukeut aing jeung Kunti Nalibrata lajeng ieu Raja Kakasi Jaya Sura ngagipekeun salirana leungit tampal pilang tanpa karena ngajang rek jadi Raden Sadewa nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang jaga yang hilang kumilang kudu kieu carana aing hayang deukeut jeung Kunti Nalibrata. Pas pisan eta mah biasa. Beres pula. Nyai geulis mojo akang Kunti Nalibrata. Wayahna Nyai rek dibawa balik ku akang ka nagara Giriretna. Wayahna. King nabat mulang deui rupina mah anu ka kantun buah meureun anu ka kantun di dieu Ibu Sadewa pangapunten ditampi nuhun kasepanaking anak ibu nah salira teh muli deui kunaon atuh aya nu ka kantun atanapi kumaha teu aya ibu aya nu ka kantun atuh nah habat mulang deui kahijina kaula teh ngaraos melang kanu janten ibu ulah melang tidak panaking anak ibu ulah melang da ibu mah teu naon sanes ibu kaula teh saleresna mah tadi nama isin we ibu nanging bade wakca balaka we ayeuna wakca balaka kumaha saleresna mah putra dalam teh parantos kagungan bebene anu aya dina hate kaula tobat gening anjeun teh lain kita tadi atuh Sadewa parantos kagungan bebene parantos ibu saha jalmina tetebi ibu ente tebih kumaha urang dieu pisan
deet jodohnya. Bagja mana sugema ai urang dieu mah meureun teu jauh lamun seserahan teh cu. Tetapi di mana Saha istrina? aya we istrina mah ibu Nah masih kene gadis atawa second asa second atau napi grace. masih kene grace ibu. Oh masih parantos second upami telepatna. Maksudna anu dipikah hoyong ku kaula teh parantos jana Malih mah parantos turun mesin. parantos jana sumuhun Mung saya diskon hungkul. lain parawan sanes jana itu kayang ibu makan ugres we atuh kasep nanyen moal kaduhung kena moal Ame garansi na daya mah parantos tekad kaula parantos kagungan putra eta jana teh parantos araheung malihan ibu parantos darewasa putrana coba teuing dede teuing anak ibu sadewa saha putrana teh ibu Panawa anakna Panawa sumuhun sami meureun sareng ibu 5 lelaki wungkur coba teuing bagja meureun lamun kitu mah ai 5 mah lalaki wungkul meureun jadi dulur teh loba leres saha namina laras sami di sareng salira namina teh saha Kunti Nalibrata alang meuni sagala. coba naon ieu teh anjeun teh kumaha menya yang ngaran mi sarua-sarua teuing naon maksudna anu dipikah palai ku kaula anu dipikah hoyong ku kaula teh ibu daya deui nu mawi kaula dugi ka ina bubujangan teh daya deui anu dipikah hoyong ku kaula teh salira ibu coba Ulah banyak. nanaonan hidup kasep anak ibu tekengeng kitu nah anjeun teh mabok atawa kumaha Oh si sungkawa wae. henteu mabok kaula ibu leres kaula teh dipikah palai ku kaula teh salira ibu ampun teng sadewana naonan ieu teh naonan kusa banget camplak anu jadi inung ongko tadi cek anjeun pangeran mereka hampura lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna ulah anak ibu ulang usah banget mabok henteu mabok kaula ibu wayahna ibu kersa ditikah ku kaula nuhun henteu kersa nyak telanggung ibu kumaha pada dipaksa ku kaula naonan anjeun teh sadewana naonan ibu wayahna ku kaula pada dipaksa ibu upami salira keukeuh nolak bakal dipaksa ku kaula Kunti Nalibrata coba Nanaon kasep. nanaonan mana teh sadewa daek syukur teh daek dipaksa ku kaula ampun teuing coba ay. Gusti nu Agung Maha Suci mikakieun kajadian ampun teuing kunaon sadewa Bukan putra. Kunti Dagun coba Maden. sanajan anjeun lumpat tarik ke satarik-tarikna ge lumpat awewe heh Pondok lengkap. Ponok lengkah Kunti sanajan anjeun lompat ka langit ping pitu dibrik ku kaula Dewi Kunti
tinali berata anu dibobori ku sadewa mamalihan saya nuiningan Kunti lompat ke tengah leuweung ras-rasan diberi Raden dan dihandelem hiam gesang sampereunda cak urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyepot ninggalkeun ke bakal kasamper deui tak serius di marga sopana marga jalan sopana alas pring ganding ancala ya Arya Bima maksud Arya Bima teh nyaeta bade ngajug-jug bumi retau bade nyamper ibuna nyaeta Dewi Kunti nali berata nyata kanggo nganjret di mungkul pawana kalau mampas satengahing jalan Arya Bima Babu Kunti Asya kaget aing rek nyampur si Babu rek dibawa ke mungkul pawana Babu tahu rek nyampur si Babu sabab bagian aing we isuk bagian aing si Babu kudu aya di mungkul pawana sadewa wayahna si Babu bagian aing sadewa bagiannya pendek hayang kanyerekan aing kacicingan hulu jadi ini bagian aing kuis dirumpin penapati hati gunung babegau manesi lihudangkan kumanena kunaun satu nyorangan papayu hati aja boga rasa tumarima dipaparin kanikmatan karena rasana manusia wa ulit nono karena rasana manusia padus
nanging kasedih sok sudah iwati sabaragaranna karamasna ibu rama nu jadi lantaran diri neng yati ibu nensi nu jadi lantaran diri lumingsing dia lahir gara mamah oas lembang lumingkang di pawenangan lumingkang di pawenangan Surade aya Abdi Rahmat TPR tumani mahir patinan kana pangasihna Gusti Mamah eusna nigaran Dewi kana pangasihna Gusti Nama Pak Haji Apo Pangesto gumelan di pawanangan kadeulah kajong-jongan dunya ukur pupuasan ya Damang Atatang Ayai kayang aku Bapak gaul Ngaliti lampak pribadi Bapak yang dapat Nasorangan Bapak titira dan turti Pasana kanan salira Ayaya subang umat itu hati-hati hati-hati Ampun Mangaden Harun Akses obrah ayah ularek sakama-kama mun jalma ngakaindung dirupowa kapidang Tadi ya sakedap Pak Haji Ajo panggil dan kadung tangku menangemu ganjaran Gusti nu agung Gusti nu agung Kang samyang maneksa tengahing marga maneksa tengahing marga marga Arya Bima madaksa tengahing marga ngabedega kayanana Nirahangan dika
bagian aing si babu ayeuna bagian nyampur aing ka si Sadewa kapumir tahu sabab aing geus sono hayang ka anyakan kudu jadi inung hayang ka anyangan kudu jadi inung sabab geus sasadiaan aing di imah sagala disayagikeun asenengna kalanapna nu jadi inung aing pinas dikar sayang dumampan barang yarep piman nuju ngapadega ya kontinali brata anu dibebari ku Sadewa mamalihan tumidak dateng angasa tulungan saha tulungan sada si babu tulungan kula tulungan babu tulungan wis saha alasan pisan niit pun tinali berata pangprok sareng ieu Arya Bima Bagja teuing Bima bagja aduh tiwas Bima tiwas kunaon si babu jika nur rewas ibu tiwas Bima Sadewa kausap koron si Sadewa keron lain kitu Bima si Sadewa mabok Bima si Sadewa mabok si Sadewa kaya nana Bima mabok naon babu coba cari nama Bima ibu teh nitah kawin ka Sadewa dititah kawin ku Sadewa dititah nanyakeun ka Kakang Semar atuh ngadak-ngadak make jeung bogoh ka ibu si Sadewa bogoh ka ibu di malam maksa ka ibu ngabeberi ka ibu pangwarakeun si Sadewa Bima Sadewa ulah keras deui ya Bima jangan nafna ya Bima jangan nafna sang kaki gila iya lawan si Sadewa kaya wong gendeng sakti pun puntang pun bading ade ulah kamalina teh ngawarana ulah disiksa ulah cenah sadar ulah keras teuing ngawara mah asyak kaget aing awas yak Sadewa woi awahingku nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan yari Bima hilapan janten ibu Dewi Kunti ditinggalkeun malu nafsu luar biasa itu kaya
ieu Sadewa mamalihan tuminak dateng angarsa. Kunti. Rek minta tulung ka jelema bieu. Hah? Moal bisa Kunti. Tobat teuing Sadewa ampun awat daek syukur teu daek dipaksa ibu. Tobat. Awas. Jauh ke jelema nu biai. Beuki gede birahi aing nepul Kuntinali Brata nu kesang ngalu atlet. Kuntinali Brata wajah. Lani-lani Kunti emot kana Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina wekasanana bakating kurewas oge kasal dibeberik teras ieu Kunti ngaluarkeun cucu kone tina geuna ieu Jarawa Sadewa ampura lain ibu telenges gabongan anjeun nu ieu Sadewa rek dibaledog ku cucu kone. Kuntinali Brata. Kamana pinas dikersah yang domam pada. Ieu Kuntinali Brata ngalungkeun cucu kone ka ieu Sadewa. Atunya Sadewa leungit tampal bilang tanpa kerendah dia nyaeta Prabu Jayasura. Teu salah pilih aing. Teu salah pilih aing milih pamajikan teh. Pamajikaneun teh Kuntinali Brata anu sakti mandraguna unjengila papa kayung-yung nurup supu meureun aing nu jago jeung nu jago. Kunti wayahna kudu daek ka akang geulis rek dibawa rek disenangkeun ku akang. Kuntinali Brata bojo akal. Kaget Kunti ningali Sadewa robah wujudna. Rusras kabima anu milarian Sadewa tepuguh raraosan kaayaanana ieu Kuntinali Brata. Abateuing ampun. Sadewa ampura ibu Sadewa. Geuningan anu ngabeberik teh lain anak kaula geuning juri. Ampun Sadewa, apunten ibu Sadewa. Kunti, Papa. Dewi Kuntinali Brata anu teras dibeberik ku Prabu Jayasura. Ari-ari Bima mah teras margi. Ari Bima ngupingin ngadangu yen ieu Sadewa bade katumaritis. Atuh ieu Bima maksud bade nepangan Semar
malah mandar aya sadewa bade disiksa diperdaya. Itu kayanan urang tenden dihandelem diem gesan sampereun. Sakurang tuna dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ningalkeun. Ke maka kasampeur deui itu kayanan. Asarius ditumaritis. Desa kenal Gorowong panganyrekanana Semar Badran Naya Sapala Putra. Anu kiwari nuju sempal kapiguyon. Yang bulan wah asa wararaas ucu wah kumaha asa jauh paninengan ongkoh wate cu mohon asa teu puguh hate rek aya naon ieu teh nya ucu gila ayana ka dieu kakang si laing kitu ucu mangga wah di kampung ngadenge tongeretnya tapi ayeuna mah geus jarang di kampung ge tongeret teh nu aya teh sora ojek ge gane lamun kitu mah tutup lawang si gotaka. Ai rek amak meureun ilmu eueuh. Alah, tabah hirup ah. Aduh. Abong lain romongan sia teh. Apa-apa gaya kageureun. Di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Mohon. Tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda. Beda pasanganna. Kudu ngamaklum. Lain teh. Kumaha? Ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap sedikit. Mohon. Ari da sesah atuh parantos ieu sesah. Lain sesah tuh lain jagongan ku bata. Teu kreatif ah. Oh, da teu ketingali teh. Mohon. Eta da atos pameng eno kumaha tuh? Hah? Kumaha tuh?
Alah. Mun bisa mah dilaan ya. Gitu. Ya. Sok sakedeung. Sakedeung sing laan bongkar-bongkar ke bongkar. Lain loba anak buah saya tidak dadan. Ya nepi ka kieu. Upami teu dibongkar gaji. Rese. Itu sa. Nah hiji ka handap dipaku. Nu eta bisa euneuk. Biasa tuh. Nah. Bantuan kuno nonton kayaknya. Tuh. Di PRI gerayo aya perusakan yo. Hitung-hitung demo we lah. Aya nu demo. Heeh. Nah, gitu. Punten. Alah. Ketika cekas saya nama tuh. Saya demokrasi teh da dewe milu ka jelema loba. Nyaler. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nya euy. Mohon. Allah. Aduh, jang. Pulang, Kang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina danget ieu wengi ieu pisan. Nyaeta TPRI Milangkala anu ke-25 Ulang tahun Perak. ulang tahun Perak TPRI nya Jakarta Bandung ge Jawa Barat. Mudah-mudahan jaya salalamina berkumandang di udara kalayan tiasa nayangkeun budaya-budaya lokal. Ulah kae kula. Hah? Oh bayangkeun da dalang teh sa Jawa Barat teh leuwih ti 3.000. Wah, selalu besar. Nya. Tangap sedang. Siap, Bray. Alah CS kadarieu barudak. Babaturan dewek mah barudak hungku anu mere rejeki ka dewek teh barudak lolobana mah. Naon sababna pan anu disunatan teh budak. Tangap akan. Heeh. Pan indung bapana teh eleh, alim teu disunatan mah lamun teu ngap mang cepot giri hadiah 3 gitu. Gitu manya. Itu nyata ke sarorea main mangawayang teh dina duit leutik mah. Akang mak itu we 70 kaluhur kan. Heeh, lain guna naon we ai dewek narima murah teh murah sarua aja ngabunuh dalang-dalang nu sajen. PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya sapanggung. Pinuh tah. Waduh, malepat. Pinuh ku wirang. Nomokan meureun terus. Mohon. Mereka sempetan ke dalam ya. Kang Bulan. Aduh, Kak. Sesepuh TPRI Bandung nuhun ieu. Dipasihan kasempetan di nararaga ulang tahun TPRI anu ke-25. Dirgahayu mudah-mudahan. Kudu reueus urang di Bandung boga TV. Oh, TV nu urang ieu teh. Keur urang hak urang. Wajib dimulai ku urang. Nu matak pantes. Pantes aya TPRI Bandung nayangkeun nu ngamingu wayang golek saha we dalang nama. Nya tah ada keur kula. Tong langsung ka Giri Harja wae nya Kang. Entong da loba dalang ge atuh. Mohon. Heeh. Cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna. Wayahna. Nayangkeun we. Nya perusahanya. Sabab naon bisana aya nu rame teh aya nu teu rame. Eta beres Akang. Heeh. Mohon. Da ieu lemahna dina ieu tambahan. Itu sabab ai keur dalang mah euy tiada hari pantes aya TPRI Bandung nayangkeun nu ngamingu wayang golek saha we dalang nama. Nya tah ada keur kula. Tong langsung ka Giri Harja wae nya Kang. Entong da loba dalang ge atuh. Mohon. Heeh. Cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna. Wayahna. Nayangkeun we. Nya perusahanya. Sabab naon bisana aya nu rame teh aya nu teu rame. Eta beres Akang. Heeh. Mohon. Da ieu lemahna dina ieu tambahan. Gitu. Sabab ai keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa kreativitas. Belajar terus, long life education. Sepanjang hidup kita belajar terus. Sanajan dalang geus kolot. Bucu baca mah. Terus.
Rasul oge pan gitu kumaha kawit ayat nu katampi teh Iqra ulah ieu laras baca baca teh lain macam buku lain buku kabeh bacaeun alam tapakur tadakur tasyakur laras baca terus cenah eta geus kolot peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot tah cing era kurang kaler kumaha kurang kaler kurang Inggris ada urang kumaha kurang barat kurang Inggris kumaha better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali walah eta iya kan betul aing teh cepot ayeuna lain cepot baheula cepatnya gaul ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebook-Facebookan website nya website aya geuning www.cepot.com cepot.com teh aya lain dorot atuh belagu Kang jeung sumping ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung aduh Bapak Bupati Bandung ka dieu tingali di Payun Kang itu Bapak Dadang Nasir Alhamdulillah Pak Haji Dadang Nasir Sumping Bupati Bandung Bapak Haji Ahmad Johari Sumping Bapak Haji Ahmad Johari Sumping Pak Hajo nuhun atuh tadi Bapak Wakil Gubernur Sumping tadi mohon atas Sumping atas Muli nuhun wilujeng we atunya eta Bapak Dadang Nasir Sumping nuhun sabilulungan teh nya raksa desa sok rojong ku sadarea sabab naon dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara kecukup ku Bupati Unggul tapi tanpa sabilulungan gawe barang paheuk-heuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud antara pemimpin rakyat ngahiji bener laras ulah nepi ka pakia-kia ulah pagirang-girang tampian atau dina widang keamanan pon kitu naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela nutupan panto nulakan janela nulakan panto rek nitah polisi wae urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab atuh dina widang kebersihan tuh bacaeun eta oge bacaeun kumaha Kang bayangkeun lamun eta runtah kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur banjir cileun di buruan saha we aya runtah we ngeureuyeuh kanya pisan kana tempat nah kitu disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeun jelema nya itu bener katerangan ieu dunya ruksak kumaha teu aya atawa ku ucing bener nya berapa ucing nuar kainya sagalak-galakna ge mau nya anu dihakan anu kur sewet daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok bayangkeun ku sulaing alah tos di Cimahi we teh dek euy ngadeblo lumayan gaji teh 2 anu kok pelayanan buru-buru sia ini ka itu si oga karunya sampai ke salah dan sami putrana itu ke kedua saya ke 2 kali gaji dua. Jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun jelema boh di daratan boh di lautan tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teh dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh itu hartosen berenya ke prop ngomong ayeuna masuk meringkap bulu punuk aing mah tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok wae ngatingan itu iya Dedi bedog ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu tapi eta teh kena ku hukum deui ulah kalebihan berdinasna percaya si lain Allah nyeun neraka banyak percaya atuh yakin teu ragu-ragu
benar atuh teu kudu ku urang da Allah geus nyieun neraka geuna da aya pi tempatna percaya pemerintah geus nyieun pangbuyan percaya pemerintah geus nyieun polisi percaya pemerintah geus nyieun jaksa hakim percaya heuh geus lain atuh ulah hakiman batur ulama yang hakim sendiri tak kitu cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna cacak peuteuy tah ka mana nya tah komo nagara hileudna teh riab pisan nya gede na heeh model ayeuna ka kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras ekstasi miras teh jeung sajabana ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli ngelem geuning heeh dalig deug ngomong bari ngomong balelor pokoknya lah macam-macam anjing ku aing aya macam-macam bejakeun aing kade dibedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok demi Allah jeung anjing heeh gara pek bayangkeun ku lain leuheung eta mah leuheung darantaran nginum anu kurang ajar mah nu teu nginum mabok ada mah aya mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut geuning heeh bayangkeun da orientasi na kana kakawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat heuh nya lamun orientasi na kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana suku rupa cara heuh duit negara duit rakyat dileg-leg terus bener kolot baheula geus ngomong dinyanyikeun lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh mod odoh barang hakan cacing ngareng ko disantok teu nyahoeun di jero aya useupan nu matak cing dari riwil geuning ayeuna di Bararui si goblok teh tah paduli teuing aing nyebut goblok oge nya ulah goblok teuing ulah kasar-kasar teuing wah cenah bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC gelain urusan aing paduli teuing laku-laku pasorangan heeh kene da ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng kitu cek aing oge ulah ngewa kanu garoreng lah doakeun nu kitu teh pang hadena jelema lintang ting ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang eta teh ulah dem-dem heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ka dosana eta geuning nya heeh da jelema mah aya kurobah heeh moh laras kitu tak kitu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mah bisa ngarobah lintang ti urang sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya matak di dia pentingna urang kahirupan dunya teh aya nu leuwih alus dibatan kahirupan dunya nyatana akhirat surga pitempatna jelema anu iman jeung takwa ka Allah surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa naon kentapina bahasa Arab nama jannah jannah teh tempat kanikmatan kebon eta teh kebon teh ya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan Peketa posi lain init ka kebon gini. Nempo bubuahan buah rambutan uruy teh. Heeh. Tah sawarga teh kitu. Sagalanya. Di mana atuh? Tak kumaha di dieu. Hate pek geura pelakan naon eta hate? Sabab naon? Sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak.
pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik jail kaniaya iren panaten dudupak nurupak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaci sik-sik melik teu kaupan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jeung ngobol baduy itu kaeta nu jadi tanpa dipelak teh mata kudu ngaramet ge ngapoe naon tadaruslan tadarusan aing teh bener keun di dieu mah bare leguk sih mah kita burung nah gitu ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh eta teh heeh ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong ulah disada beda deui disada jeung ngomong ulah disada tapi aing ngomong mah make aturan make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong ai disada mah teh beda ti beo grepek beo assalamualaikum beo tah ditanyakeun ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu we terus tah eta disada da lolobana anu mah jelema teh disada heeh naon sababna naon tah sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris beda pengalaman kudu berpengalaman hirup maco tuh rek ari ini kamu direret ada kadeblo dia kadeblo kade sia kacari temu nah ada cari temu itu mah aya masjid maksudnya aing teh salat gitu nya baheula ke masjid mah Kak alah nya mohon lantos pisan nu matak tak kitu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh eta tukurkeun kumaha atur lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah cing ikhlas ya jeung cing ridho kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun riam murudul ka Allah teh ya Allah cing pun anak hayang kabori motor dibatas pamentaana teh deui kumaha lamun Allah rek marebus pan maha beunghar heuh lamun ngondang kumaha itu we kumaha nu mere ulah dibatas ku urang nya kitu cing ikhlas cing ridho pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala pek pikir ku hilang TPRI alah marketingnya kudu alus gitu marketing ada kumaha pemasaranana gitu jadi pan anu rek iklan teh loba mohon pasti daya tarik tapi deui anu iklanna deui anu etanana anu perusahaanana kumaha tah cenah lamun dalang teh anu mambung kitu itu sok aya kitu deui anehna teh nya mata kaing lamun ngagogoreng teh kitu cenah gira hadiah tilu deui hor lain kahayang kuring kahayang perusahaan dina TV mah dalam lain kuring mung manehna mayar nya da eta mah laras kitu pisan teuing atuh mudah-mudahan ka hareup nya sing biji giri harja tilu nu ratusan amin model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng si dadan teu dipapatahan si oga teu dipapatahan geus kitu urang bakat bakat nah samanya gen pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunanar geus pinuh si Asep Sunanar ge keur ngeureuyeuh keneh diajar loba keneh kalemahanana loba keneh kasalahanana sabab naon ngadalang ngawayang beda beda kumaha aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet
eta ngawayang Ari ngadalang. aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara, dalang sebagai pemain, dalang sebagai pendakwah, dalang sebagai pelawak, sebagai mata kudu pinuh ku wawasan. Mata tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa ngadengkeun berita. Belajar. Bener? Naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara Astina, Amarta, Wirata, di jero negara, politik, budaya, hukum, ekonomi, tek-tek begeuk teu kuhan teu, dalang kudu nyaho. Matak teh mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup. Sakola cing laluhur. Ulah cara si Asep, SMP gitu tamat. Tapi hari gaul mah wawasan luas mah. Gaul hirup mah. Loba tatanya, loba maca gitu. Alah, Pak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat ayanya. Oh nuhun ah. Aduh, cermat ketadinya teh. Naon cermat? Ya? Cermat. Eta teh anyuran Bupati Bandung Barat cermat. Tanyakeun ke bupati aya nyaho. Logona teh cermat. Rojong ku masyarakatna. Alah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan sakali deui ti akang saparakansa eta ge Pak Haji Sidik cenah pageto Senin angkatna umroh. Didoakeun. Mudah-mudahan salamet mulih deui kalau macai urang heuh. Amin. Gitu. Kapanana Banar Toha tahu si buntu. Pak Kadis Budpar ayanya. Pak Haji Ahmad Johara. Nuhun. Ingat pada Dang Nasir itu. Kumaha emutan. Hah? Kumaha? Oh, ai jadi bupati ai menang ieu Bokor Emas. Alhamdulillah. Dalang di Kabupaten Bandung menang Bokor Emas teh. Engke April teh dek diayakeun deui Bina Jakrama sa Jawa Barat jadi tuan rumah. Laras. Itu Tuan rumah Kabupaten nya TPI ngarojong. TPRI. Mohon Lain TPI nah, TPI itu TPRI. ngarojong. Anu ulang tahun ayeuna ke-25. Mohon laras. Disuhunkeun rojongan we dukungan. Moto pada Dang Nasir. Mohon. Sabilulungan. Walang sae. Raksa desa. Iya. Hirup bebarengan, hirup kumuh bebarengan sauyunan. Mohon. Nyaeta gotong singa, gotong royong. Alah. Sareundeuk saigol teh. Sok ciptakeun daerah anu kondusif. Mohon. Ayeuna mah tensi kriminalitas ning ngaronjat heuh. Mohon ayeuna mah aduh di mana-mana kejahatan. Tong borong make lalaki ning jahat. Mohon. Awewe ge dina beus ning copet. Aya copet awewe. Aing dek ngawayang kepada larang. Pengalaman di sini. Aing Pelbara Jawali mogok. Mobil aing deh. Nya mobil Megat beus, megat damri. laras. Ai dina damri habis kota, ai dina damri teh tong borong nu diuk nu nangtung ge pada det. Ngan untung aya pamuntangan dina beus make we nih. Ai di rem teh sorodot ka hareup cenah. Itu tah. Digas ka tukang gitu. Eta mah jo sulunu teh copet. Karena saku aing kebenaran saku aing teh tobros soek. Malah teh dikolor aing teh. Jokap teh kana bobogaan aing. Nah cenah HP teh hipu. Heeh. Jeung ngenyot baca geunya. Meureun dipencet ngalawan meureun. Copet mah lalaki awewe. Awewe copet. Wah didengkeke ku aing leungeun teh. Benang sia copet. Ditempo awewe. Sia. Sok mending dicorowokeun copet ku aing mending cook. Yang mending nyook urangnya. Ngeunah we aing nepi ka Padalarang teh kieu we. Bari bentar. Ampun aing. Copetnya kekepet. Doana euy Aduh, ampun Gusti, Maha Agung. Wilujeng tepang ieu ka para penonton sadayana anu aya di sabudureun ieu
TVRI Bandung di lapangan naon teh? Lapangan TVRI. Oh, lapangan TVRI. Atuh cenah anu ngadangukeun anu ningali dina TV-na sewang-sewang. Wilujeng tepang ya sareng Mang Cepot ti Giri Harja, Putra Giri Harja 3 sareng Giri Harja 3 duet. Anu kagungan TV. Kagungan TV anu henteu. Ya, rasain. Oh, heuh saya cing tibra. Aya radio naon kan naon. Halo orang kuning ITV Bandung nepi ka Kuningan. Atuh aya da aya. Nuju nontonnya. Oh, dupi saya aya nama. Oh, atuh sa Kuningan cenah enjing pantepang di Kuningan enjing. Enjing teh. Nya. Alah. Di Bandar Bawang teh nih. Oh, Pak Haji Timu. Barat Bawar. Di ditu mah Timu teh ngaran jelema Timu. Ari di urang. Di dieu mah panggih Timu teh. Barat. Ari di dieu mah Katimu, di dieu Patimu. Alah, ampun. Kota Bararesihnya ini aduh. Oh, tadi kada. Cikadut, Cibaduyut. Sepatu unggul. Barat. Beli bade pesan. Nya Padada Rosadanya wali kota na teh. Nya Wilujeng Tepang Padada. Nya Mudah-mudahan nonton. pendidikan gratis ya. Gratis atuh. Hah? Wayana bos. Oh, di SD dugi ka SMP. Bos teh aya anu ti Bapak Presiden ti Pak SBY. Aya anu ti Pak Her, Pak Gubernur. Provinsi mudah-mudahan aya langkungna ti kitu engke barudak teh supaya sarakola. Sing palalintang. Ulah bararodo sabab naon ieu lebar ieu tanah sumber daya alam anu sakieu kumplitna. Kari sumber daya manusia anu berkualitas sakitu nu matak sing sarakola hianat lamun indung bapak teu bisa nyakolakeun jeung masantrenkeun anak modal hirup ya puskesdes teh kesehatan teh eta teh puskesmas alah puskesmas diunggal desa alah ingat hiburannya. Oh, sudah. Ya ada parap tadi sama. Mendingkan aja lah, mendingkan baca profil kan. Hah? Hiburan. Namanya hiburan. Maksudnya hiburan apa ngareok nyalung kan? Dek sulap. Beres. Nu nanya kemana karep sebetulnya. Di pongan. Tanda pilaku. Hah? Lagu. Pilih lah, Kang pada nyanyi gitu, dah. Akang mah ahli lah nyanyi itu. Kasaha teh ngomong gitu teh. Ente dah, Cepot tadi mah pinter nyanyiina. Atuh lamun kitu mah meureun tong mawa sinen. Geus ku aing diborong. Kenaon aya sinen? Ngawakilkeun. Sok alah. Itu. Sinen teh si sinen teh Mama Hayati aya alias alias di naon teu baheula mah sinen teh aya alias sinen teh si heulang si toed si pedut si jangkrik si cangkurileung ieu panglandikeun ku akang si orai si lenyai ngana wasa teh si goblok aya nama tuh goblok terjadi atau si Uruwidi si laleur si laja si balon si balon kumaha aya riwayatna disebut si balon teh kumaha tah sinen teh baheula teh jarang euy dalang teh perebut sinen teh nya ai sinen gering flu irungna teh ngucur meureunnan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang eueuh sinenan maksakeun maneh gering-gering oge bari nyinen teh cari kaya emang laja ai perbah gandrung pelendung cenah irungna teh bletok tapi dinya dilani we si balon aduh ampun alah ampun ya lagu balon gede ai si laleur mah dilani si laleur teh harita teh nabeuh teh jauh leumpang nabeuh mah jarang kendaraan atuh leumpang-leumpangna oge nepi ka 3 jam atuh nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh ning
jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngusana teh. Oh, baheula. Atuh puguh we balik teh leumpang bari jeung brai panon poe teh teu ulah wetan. Ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngalengut. Ngomong deui nya. Ai Sinen meureunnan, dalik deug. Aya we saung bonteng. Gek we di saung bonteng. Jogoledak gue. Sinen teu kuat ku tunuk. Angin gede. Atuh puguh we anderokna teh kasingsatkeun ku angin. Ai burong teh teh lalur. Mun numpuk dina bobogaanana. Eta kadenge lalur ngararomong. Oi, rezeki cenah ieu poe tarasi. Eta bau, eta pengalaman aduh. Heeh. Tah tidinya dilane we si lalur. Ari silaja ya. Alah. Ai silaja. Kumaha? Apa silaja? Teu, kumaha tah? Sarua ngawayangna di kampung, da baheula mah we panggung terapet kana golodog. Oh nya, ada Sabab naon? Sabab can make pangeras meureun abeh kadenge kudu hajat. mohon. Ai hujan ngaririnci. Nu lalajo duaan katilu anjing. Anjing teh parasea perbutulang ning. Kaopat nu gelo. Heeh. Cing mah teu lajo deui. Heeh. Gamarna gitu. Nu lalajo malah nu boga hajat oge hararees. Panitia teh gesare ah. Ngadeg gejerake dalang teh. Tumangat. Ai Sinen meureun tengah peuting hayang kiih. Nya, malum. Nya. Tiris peser. Turun ka pipir nu boga hajat. Halo. Heeh. Diander ku catrik. Masa ku si Biman. Ai porosot. Yek, kena pun teu kuat pikiheun. Jeung poek gitu. Jeung poek lempeng pisan kana boros laja. Beres. Raja. Aduh, gagal beres. Sajongjongan mah manehna teh olohok heula. Nah, aya nu ngawakilan salaki aing. Kitu aneh nya. Aing geusna teh nuhun ja. Tadi dinya dilani we silaja. Ajar kete nuhun papa aja. Alah, Pengalaman eta. Nepi ka kitu nya pengalaman. Catrik palohok bener gitu. Catrik mah teu make. Heeh. Catrik teu kabitaeun palohok. Tah kitu euy urang hirup kudu muji kitu ka dieu heuh. Puji jeung syukur kagungan Allah. Tek pake. Tapi aya euy Naon? anu dipuji amek. Wah piraku. Gape kasirieun. Kumaha tah? Dipuji teh batur mah atoh, ieu mah amek kalah bawa bedog. Kalau mah bedog. Hiji mangsa. Meureun eta teh jelema teh rek ka Sumatera. Kolo. Rek ka Sumatera. Mohon. Pan meuntas numpak kapal. Nya atuh lah Peri. Heeh. Abang kahuni teh geuningan ti Merak. Mohon. Kapal laut. Aya di tengah laut, kala luar muatanana teh meureun hayang nempo pemandangan. Laras. Ngajajar di sisi teh. Ai jerit teh sama awewe. Kantong naragrak. Alah, kolo. Makanya surat-surat penting, duit teh 4 juta. Alah, eta ku apa? Gelang hiji Alah, dina kantongna teh. Turungan. Kantong kuring. Sok cenah lamun bisa nulungan, pek duit nama pek wae. Eta surat-surat penting. Gitu dah. Saha nu rek nulungan bayangkeun ku sia pek. Tahu, Sarua aja ngodaran maneh urang. jero bunuh diri. Tapi aya aki-aki juga jeleng gejebur. Kecepak. Karawe kantongna teh. Nya. Wah, eta mah nu boga kapal kuat ngalungkeun tambang. Kabeneran tambangna teh karawel. Salamet eta aki-aki. Naik. Wah, atuh di luhur teh pada muji nah. Mohon. Hidup aki hidup. Dewa penyelamat. Pemberani bakal menang duit 4 juta. Kolo laras. Ret ka jelema nu muji teh. Lain seuri. Kalah bareureum beungeut teh. Asu PK jero kapal nyokot kantong nyokot bedog. Diacung-acung. Anjing. Yo kitu we kanya. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Aing juga teh nulungan apa teh nu nyuntrungkeun. Aduh. Kalau disebut pahlawan ya tuh. Ampun.